Qolatul khomisata asyarata jeung ari maqalah anu ka-15 an jumhuril ulama eta tetep nampi ti jumhur ulama annal fikrata nyaeta yen sanyana tafakkur nyaeta yen sanyana tafakkur ala khamsati aujuhin eta tetep kana 5 pirang-pirang jalan atau pirang-pirang cara. Tapakur teh terbagi 5 beda tingkatanana. Qala ngadauh saha Aliyun karramallahu wajhah, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, saur Sayyidina Ali, la ibadata kat tafakkur, ngadauhkeun kana lapad la ibadata kat tafakkur. La ibadata henteu aya ibadah eta maujud, henteu aya ibadah eta maujud kat tafakkuri anu tetep seperti tafakur. Eueuh ibadah nu hebatna jiga tafakur. Nah apangna kahebatanana eueuh nu jiga tafakur sabab tapak tina jalma nu ahli tafakur cenah beda kana ibadahna. Ibadah jelema anu ahli tafakur jauh berbeda dibandingkan jelema anu ibadah tapi jarang tafakur. Maka ku tafakurna oge geus kasidah hebatna kaciri istimewana. Wa qala jeung ada usaha ba'dul arifina sawareh ahli ma'rifat sapalih aulia kumaha cenah al fikratu sirajul qalbi faida dahabat fala ido atala. Al fikratu ari tafakur ari tafakur sirajul qalbi eta lampukna pikeun hate. Ibaratna lamun hate jelema poek maka ku eta tafakur jadi caang da lampu teh ya. Faida dahabat atuh di mana-mana leungit itu, di mana-mana leungit itu fikroh. Faida dahabat atuh di mana-mana leungit itu tafakur. Jadi jelema teh tara tafakur pala ido ata tah henteu aya caang, tah henteu aya caang eta maujud lahu pikeun itu qalbu maka hatena poe. Naon ari tafakur teh naon wae nu kudu ditafakuran ku urang? Aya 5 engke diharup. Wa fil khabari jeung eta tetep dina hiji hadis tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Ari hadis tafakkuru sa'at, tafakkuru sa'atin ari tafakkur dina sajam, ari tafakkur sesaat aya nu hati. Khairun eta leuwih hade ieu tafakkur sajam teh min ibadati sittina tinimbang ibadah 60 naonana sanatan tauna. Ibadah jelema teu eureun-eureun 60 tahun ternyata eleh ku tafakkur najan sageudeung. Jadi 60 tahun ibadah tanpa dibarengan ku tafakkur. Biasanya jelema nu jarang tafakur napakuran nikmat, terasa nikmat asa kurang jeung kurang eta tara ditafakuran. Coba lamun dipikiran, disangka meureun nikmat teh duit wae meureunan. Padahal duit loba suku teu bisa leumpang ngeunang teu ngeunaheun. Amplop mah pinuh di imah teh. Sapertina gitu. Tapi huntu teu bisa dipake ngagayem. Da teu bisa calangap. Tara ditafakuran, napakuran nikmat teh heulan mah teu kudu gede-gede nikmat. Nikmat huntu heulanan gitu. Atawa nikmat panon hiji da loba tafakuran teh. Qala ngadausa asaihu al-habniyu, Syekhabni atau Syehibni. Kumaha cenah? Ayat tafakkuru fi masnu'atillah wa fi sakaratil maut wa adabil qabri wa ahlil qiyamah wa ahwalil qiyamah khairun min katsirin minal ibadah. Artina dauhan Syehibni ieu teh nafsiran kana nu di luhur tadi. Nafsiran kana dauhan Kangjeng Nabi tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sana. Maksudna kumaha? Ayat tafakkur tegas nama ari tafakkur
tapakur teh mikiran bimas nuatillahi kana pirang-pirang padamelan Allah, pirang-pirang nu didamel ku Allah, berarti mikiran makhluk, mikiran padamelan Allah, mikiran bumi, mikiran langit, dipikiran wapi sakaratil mauti jeung napakuran kana sakaratul maut. Kira teh mikiran sakarat dalam dipikiran mah kurang keung teh. Mana lamun jelema mikiran sakarat moal hayang dahar moal hayang minum keung. Sabab lau anna alama sa'ra min alamil mayyit wudi'a ala samawati wal ardi lama ta'ahluhuma. Lamun teh mah nyerina sakarat dicabut nyawa salambar rambut diteuneun eta ka nyeri teh antara langit jeung bumi, maka penduduk langit jeung bumi paeh kabeh kabagian nyeri eta. Salamar teh rambut teh. Nyerina tiap rambut teh aya nyawaan kan bener, matak dicabut cepret sok aya beureuss oge. Ieu mah nyawaan anu dicopot. Wa ada bil qabri jeung ngapakuran kana siksa kubur. Wa ada bil qabri jeung kana siksa kubur. Dipikiran siksa kubur teh wa ahwalil kiamati jeung kana pirang-pirang kasieun dina poe kiamat pake atawa teror kakeung. Ahwalil kiamati tah napakuran eta, napakuran padamelan Allah, napakuran sakaratul maut, napakuran siksa kubur, sagala rupa kejadian nu bakal terjadi dina poe kiamat. Dipikiran ku urang teh khairun eta leuwih hade min kasirin tinimbang anu loba, min kasirin tinimbang anu loba minal ibadati dina ibadah. Loba na ibadah eleh ku eta lain berarti kieu nya geus urang mah moal salat moal ngaji rek mikir we hayo rek tapakur wae lain kadinya ieu mah ngabandingkeun dina lebah jero-jerona nilaina. Naon sababna pangna tapakur leuwih istimewa dina lebah ganjaranana 5 karena ya perkara ya tarot tabu anu kasusun ieu perkara anu tersusun ieu perkara ala dalikal pikri karena itu tapakur. Sabab aya sesuatu nu bakal timbul tina tapakur eta. Naon ai perkara anu bakal timbul tina sabab loba tapakur minal khairi tina buktina kahadean-kahadean. Sagala rupa kahadean bakal timbul tina sabab urang loba mikir, loba napakuran. Nu gering tak pan karasa meureunna hargana naon teh? Hargana cager teh gitu. Nu keuna ku musibah karasa pan hargana jalma nu keadaan sagala aman dijauhkeun tina sagala rupa musibah. Pangna naon urang hirup teh digulak-gilek aya lawanna teh kitu, itu ngarah loba mikir. Pangna aya beunghar, aya miskin, aya mustahik, aya mujaki gitu. Tong jadi hulu ketika jadi mujaki dawuh mustahik mariweuh ngan manehna teh. Loba banda eueuh daek nu ngagawean da arembung kabeh. Da kabeh balaleunghar sih salam dunia teh nu miskin nah. Teu digawean ku nu miskin mah nu beunghar ya moal ieu. Moal anu ngalektor. Wa qala jeung ngadaus Khalilun Ar-Rasyidi, Syekh Khalil Ar-Rasyidi. Kumaha cenah? Wala yahsulu at-tafakkuru illa bi mudawamati dzikril lisan ma'huduril qalbi. Ngan tafakur anu sesungguhna, tafakur anu sabenerna, saur Imam Khalil Ar-Rasyidi, wala yahsulu jeung moal hasil. Moal hasil moal timbul naon at-tafakkuru tafakur. Tafakur anu sabenerna illa bimudawamati dikril lisani angin ku ngalanggengkeun dikir lisan. Istiqomah nu ngaran wiridan letah teh terus dikeureuh urang wirid deui wiridan tah salat ge lo bacul. Komo wiridan khusus. Wiridan nu biasa ieu mah kitu. Jadi kudu dibiasakeun cenah letah urang selalu eling. Jika baheula mah Kangjeng Nabi Idris pan orang pertama di muka bumi anu ayana menjahit teh saha tah? Kangjeng Nabi Idris. Setiap kali ngajahit pakaian teh ngajahit keco subhanallah, keco subhanallah. Nyieun sabaju teh sakitu teh sabaraha subhanallah tah.
Jadi letah teh teu pegat nu ngaran dikir teh. Lebar we lamun dipake balem eureun teh. Ayo we ngageriem gitu. Ieu ngageriem teh geriem naon? Paingon anjeunna ngageriem wae, ngapiring anggeus. Selalu berzikir, ngan dikirna lain letah hungkul ma'ah huduril qalbi sarta dibarengan hadirna hate. Lain sekedar letah, da ari letah hungkul mah moal pati berpengaruh karena kehidupan. Sekedar letah hungkul mah dikir berpengaruh teh nalika naon hate ngilu dikir. Anapun ayeuna diletahkeun kurang diistiqomahkeun dikir di awalan ku letah heula, engke teh bertahap. Lamun urang ayeuna letah digeuleuyeungkeun ke kadituna bakal jeung hate bareng. Engke lila kalian kadituna najan letah teu berdikir oke, hate mah terus mantem. Da geus terbiasa teh. Hatingalina mah ngobrol jeung kieu tapi hate teu pegat pan aneh. Ai urang mah tong boro-boro hate dibarengan letah maca subhanallah hate maca subhanallah komo bari ngobrol kieu wah hararese. Najan letah hungkul dikir oke hate hese dikir. Ari golongan aulia Allah mah letah ngobrol ka mana hate mah tetep teu pegat. Elingnya terus ke pangeran teh tak bisa kitu teh. Ku kabiasaan mah. Hatta yatamakana sehingga pancek atawa kokoh naon adikru dikir pikol bihi dina hatena si jalma. Lamun kurang diistiqomahkeun dikir lisan dibarengan ku hate lila kalilaan najan letah nak ngobrol ka mana wae atau najan letah na balem hate mah terus we tek tepegat-pegat. Wa husulu hadal qadri jeung ari hasilna ieu darajat. Jeung ari hasilna ieu darajat kadudukan seseorang nepi ka bisa berdikir najan letah ka mana wae hate terus teu pegat-pegat mutawakkifun eta anu ngadago alam ma'rifatihi karena ma'rifat ka Allah kudu mengenal Gusti Allah heula. Kumaha ari mengenal Allah? Mengenal sifat-sifatna. Nya minimalna urang teh apal dina naon teh atuh sifat anu 20 teh. Harasa wujudna Allah teh aya teh gitu. Allah nguping teh, Allah ningali teh. Pan urang mah teu karasa. Matak wani oge kaceleng pan teu karasa teh. Dalam karasa mah era atuh. Buat katempo ku RT ke era gitu. Komo imah ku Gusti Allah gitu. Id mata lam ya'rif lantaran dina samangsa teu nyaho henteu ma'rifat lah gitu. Id mata lam ya'rif lantaran dina samangsa henteu ma'rifat si jalma hu ka Allah. Ma'rifat teh mengenal wauh. Ketika seseorang can mengenal Gusti Allah kaifa yatamakanu bari kumaha pancek naon dikruhu dikirna si jalma biqalbihi ku qalbuna si jalma walisanihi jeung ku letahna jalma jauheuneun gitu. Artina bisa letah istiqomah terus dikir lamun urang can mengenal anu didikiran ku urang. Pangna inget wae na sababna nu diinget-inget teh nyaho gitu. Inget wae sia teh kabayang wae. Keur kumaha-kumahan inget teh. Ieu mah nyaho ge henteu inget wae wadul mah. Jadi kudu nyaho heula. Ai urang mikiran saat tuh. Mikiran si anu seperti teh. Pangna di pikiran ge urang mengenal si anuna. Mata urang cenah lamun hayang karasa maca sholawat kudu nyaho heula nu disolawatan ku urang. Heuda iraha teh amprokna teu apal foto-foto acan, tingali sejarahna sifat-sifatna Kangjeng Nabi kumaha. Lamun kurang beki mengenal kumaca kana sejarah-sejarah riwayat Kangjeng Nabi, akhlak Kangjeng Nabi, engke bacaan sholawat teh bakal karasa. Eta teh gitu. Ieu mah wau ge henteu, biasa-biasa we rasaan gitu. Da teu mengenal teh. Jadi ku mengenal Gusti Allah mengenal kana sifat-sifatna. Wal ma'rifatu jeung ari ngaran ma'rifat. Naon ari nu disebut ma'rifat? Ma'rifat ka Allah teh kama kola bari seperti yen ngadau sa Ibrahimu Ar-Ruqi sa Ibrahim Ar-Ruqi sahur sa Ibrahim Ar-Ruqi ari ngaran ma'rifat teh huwa eta ari ma'rifat isbatul haqqi
eta netepkeun kana dat hak teh Gusti Allah gitu. Isbatul haq eta netepkeun kana dat hak atek langsung wae dat hak dat Gusti Allah anu maha hak alama kana perkara sifat alama kana sifat wa anu ari Allah alaihi eta tetep kana itu mah artinya non netepkeun sadaya sifat-sifat Allah ka Allah sedangkan rek netepkeun kumaha urang ieu teh mah sifat Allah na oge contoh aya nu ngariwayatkeun masalah kalimah ieu teh disambungkeun ke jeung sejarah baheula zaman Bani Israil aya jalma saleh keur salat madeku salat sunat aya pas keur sujud teh aya pemuda ditincak sirahna Haji Opi keur sujud ditincak tapas keur ditincak kitu nya komo bari jalmana jalma saleh kuluna ditincak kumaha keluar omongan ucapan sia wani-wani kawalat geura gambarannya orang mah bahasa orang mah ngan eta paurna aya bahasa kieu demi Allah cenah maneh moal dihampura ku Allah tah bahasa eta anu padahal naha ari nyipatan Allah moal ngahampura teh naha urang nu nangtukeunana da Allah mah hayang ngahampura teu ngahampura kumaha Allah nu gaduh kendalina kari-kari urang langsung memponis demi Allah maneh moal dihampura ku Allah ceuk saha tah ieu teh sarua jeung nempelkeun sifat Allah moal ngahampura ka Allah nu pada Allah teu kitu gitu maka cenah naon harita keneh pas aya kajadian harita aya salah sawias nabi di Bani Israil langsung dilungsuran wahyu ku Gusti Allah bejakeun ka jelema eta anu tadi nu keur sujud teh ya ibadah manehna dipindahkeun ka anu si eta gulora ka maneh pindahkeun ka manehna jadi ibadah sapanjang hirupna Allah leungit les hilang tina sabab ucapan sakitu sabab naon leuwih bahaya nalika urang nyandar-nyandar nyebut Gusti Allah tuluy urang nempelkeun sifatna Allah bakal pada Allah teh kitu piraku Gusti Allah gara-gara omongan maneh nepi ka moal ngahampura ka jelema eta buah-buah ieu jelema nu bakal ahli surga ieu mah soleh geuboh gede hulu gitu. Ayeuna dilebur teh jadi terus aya kajadian ieu jalma soleh sarua eta jalma soleh teh aya jelema pemuda jelema doraka biasa pemain jalanan hayang ngadeukeutan ka jalma eta teh kanu soleh eta ngan eta jalma saleh mung dideuketan hampura cenah diopik teh lain level mung dideuketan teh mung aing sieun katepaan sampai ke ngadua-duanana anu jelema doraka ngadua ka Allah Gusti ya Allah geuninganan ku abdi aya jalma saleh hayang dideuketan teu daekeun dideuketan teh meureun abdi mah rumasa doraka mugi Gusti ngahampura ka abdi geuninganan tong boro-boro ka pangkat Kangjeng Nabi jalma sae nu kieu geuning mungeun di deukeutan ku abdi teh tina sabab dorakahan Gusti mugi Gusti abdi ngahampura sing dihampura abdi teh ecin eta nu hiji deui jalma saleh ngadua deui Gusti abdi mah lamun engke di akhirat mung dihijikeun jeung jelema itu lamun abdi di akhirat mung ngahiji jeung jelema eta nu hayang ngadeukeut-deukeut nyampeurkeun teh gitu sedangkan ingat nu ngaran Gusti Allah mah di mana-mana hamba dan ngadua ku Allah diijabah akhirna kumaha ceuk Allah ka malaikat nu duanana ku aku kami diijabah nu hiji minta dihampura diijabah nu hiji di akhirat mung dihijikeun jeung jelema pemuda itu diijabah ternyata kumaha pemuda nu tadi nu minta hampura diijabah ku Allah berarti dosana beak tah beak di mana-mana jelema geus dihampura ku Allah ka mana tempatna ka surga nu itu ngadua ya Allah mung dihijikeun jeung jelema eta sementara jelema eta di surga manehna ka mana karena neraka jadi tibalik kan Ustaz Nuruddin bisi asa jadi gitu jadi tibalik mau ngihijikeun jeung jelema eta sabab pede soranganna soleh ternyata jelema nu itu teh ka surga aya mau ngahiji di surga rek di mana maneh atuh kana neraka deui tempatna akhirna di kana neraka wartosna eta jalma soleh saking hebatna pangna mung dideuketan kamana-mana di luhurna aya awan jika Kangjeng Nabi nyepede nya mun di urang aing wali ya aing Haji Opik ngarit teu kepanasan
aya awan eta teh awan kinton aya kitu ngan saking kupat sabab mata kitu karamat teh termasuk fitnah ujian gitu kurang-kurang nama nalika hiji jalma tina tapak ibadah Allah ditembongkeun barokahna ibadah power jeung power mahna ngaromasakeun wih aing ya batur mah unu jiga urang kabeh ge arele urang berarti urang bener ibadah teh ya buktina ku Gusti Allah dilancarkeun segala rupa teh ya ade tah matak ge power tong gede hulu teuing gitu urang mah karek wiridan saminggu 2 minggu cair itu mah geus bertahun-tahun eueuh karasana berarti urang mah eta teh fitnah bahaya teh mata kajian kena eueuh karasana tawadu aing mah meureun motok ieu ge eueuh karasana ya meureun urang mah can bener banget nah mending kena eta nu dempes dempes ke huluna mutawakifun cenah biqol biwalisanihi Allah kharijan bari anu kaluar netepkeun sifat Allah ka Allah bari kaluar an kulli mauhumin tina saban-saban anu dicipta salah tina saban-saban anu dicipta-cipta salah ya bisi aya sifat nu lain sifat Allah gitu entong dikalokeun eta mah wa majaril pikri jeung ari pirang-pirang tempat berjalan tapakur wa majaril pikri jeung ari pirang-pirang tempat berjalan tapakur jalan-jalan tapakur teh kasirotun eta anu loba tapakur teh anu ibadah leuwih 60 tahun ku tapakur teh loba cara ikut tapakur teh paminha tah eta tetep dina sawareh kasiroh tah eta tetep tina sawareh ieu kasirah wa huwa jeung ari ieu tapakur asrofuha eta pangmulyana ieu kasirah maksudna minha ieu teh wa huwa teh maksudna tapakur anu sebagian ieu rek dicaritakeun tapakur teh loba jalanna di antarana can disebut fikrotun fi ayatillah wa huwa anu di antarana sebagian ieu teh pangulyana tina sakabeh tapakur nu mana anu pangulyana fikrotun paminha fikrotun ari tapakur fi ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah karena pirang-pirang ayat Allah di tapakuran at-takwiniyati anu bangsa wujud aepi ajaibi masnuatillahi tegas nama bisi hayang kaharti napakuran ayat Allah anu bangsa takwiniyah teh maksudna kumaha aepi ajaibi masnuatillahi tegas nama napakuran kana pirang-pirang kaanehan damelan Allah kana pirang-pirang kaanehan damelan Allah segala rupa padamelan Allah pan kacida canggihna tuh al-bahirati anu endah atau bahirati anu menakjubkan anu luar biasa gitu al-bahirati anu endah atau anu luar biasa dan teu luar biasa nah sapu tara dipikiran sebagian rametuk hirup pisan rametuk teh meureun jerona teh aya nyawaan meureun aya pujitan jerona teh leutik nah etanya wa nawan ieu teh wa asari qudratihi jeung kana pirang-pirang tapak kawasana Allah jeung kana pirang-pirang tapak kawasana Allah di pikiran ku urang teh heki kekuasaan Gusti Allah al-batinati anu batin wa dohirati jeung anu dohir anu nemrak nu teu katempo eta mah naon di antarana teh mimma tina buktina perkara intasaro anu nyebar ieu perkara sagala rupa perkara nu tersebar fi malakuti samawati dina pirang-pirang karajaan langit wal ardi jeung bumi 7 lapis langit 7 lapis bumi di pikiran cenah ku urang anu teu katingali teh apa di jero bumi teu katingali anu katempo anu teu katempo teh ya
ngan keur golongan para kekasih Allah mah nu teu katingali ku umum ka anjeunna mah ditinggalikeun. Matak teu aneh gitu. Aya nu asup kana jero bumi. Cik urang mah pae benernya, tapi mah hirup. Pan aya baheula teh. Seorang murid dibawa ku guruna kana parahu lain rek mancing ieu mah. Ka tengah lautan. Ditanya ku guruna teh. Mun maneh dilelepkeun kana jero laut, hirup mah, paeh mah gitu. Tadina rek ngajawab paeh. Ku sabab ieu mah jeung guru, nya moal, da hirup paeh mah kumaha Allah. Cocok jawabanna dijejek akhirna. Dijejek. Akhirna kerlep anjeunna kana jero laut. Bejana di teang ditu saminggu. 7 peutik. Kumaha kapanggihna teh aya sorban di luhur, sorban dipurakeun sorban hejo murah ka handap. Kakarak sadar maneh teh da rasaan maneh sakedeung. Akhirna nu nyekel sorban eta naik ka luhur. Sabaraha lila sakedeung. Padahal cek batur teh ngabejan maneh teh dina jero laut teh geus saminggu cenah. Eta hirup we. Da tadi teh apa? Hirup jeung maut mah Allah nu gaduhna. Tapi kan ulah tuturuti deui. Hirup Allah dijejek we. Eta mah jeung guru mursyid di eta na. Wa min ajaibil masnuati jeung eta tetep tina sawareh keanehan padamelan Allah. Damelan gitulah. Jeung eta tetep tina sawareh keanehan damelan Allah, pirang-pirang keanehan pirang-pirang bisa panjang teh. Naon tah di antara nu aneh di antara padamelan Allah teh nafsu ka ari diri anjeun. Awak urang teh aneh ieu teh. Aneh. Urang asalna dijieun tina naon atuh? Pankur setetes air mani. Udah teu kabeh asup teh, geus sakeclak nu asupna mah. Teu kabeh asup. Jadi nu jadi nama saeutik. Sabab rahim cenah cek ulama cenah cek Syekh Nawawi. Rahim mah nalika geus kaasupan ku air mani saeutik ya maka langsung otomatis nutup. Jadi sanajan aya hiji awe paribasana zaman baheula pan baru masuk digilir teh. Engke beungeutna jiga saha kawinna jeung eta. Itu baheula mah zaman jahiliyah gitu. Da tetep nu jadi mah hiji. Moal sugan beungeutna teh ngalah ka dieu sawareh, ngadi ka dieu sawareh gitu. Nu jadi nama amper hiji. Mata urang dianjurkeun lamun urang nalika urang naon ngaji mah teh kitu hayo we tiap ieu teh. Teu sugan nu mimiti hungkul nu di jampean teh mah ieu mah henteu. Sabab bisa jadi nu pas di jampean mah teu jadi. Pas nu eueuh anu rurusuhan teh balik ngarit mah jawab jadi eta. Hariwangna teh kitu. Jadi ulah sampai mimiti mah nya di jampean hayang jeung da syaitan jeung sabangsana gitu. Padahal eta mah teu jihadi. Nu jadi naon pas rusuh teh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.